Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Kumaha hidup damang. Mudah-mudahan hidup sadayana teh aya dina tangkayunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, dina danget ieu urang pendak deui dina pangajaran bahasa Sunda. Materi anu ayeuna bade dibahas nyaeta ngeunaan pangjejer acara. Ayeuna urang tingali naon wae tujuan pangajaran tina materi pangjejer acara. Nah, tadi urang atos tingali naon wae tujuan pangajaran dina pangajaran bahasa Sunda dinten ieu. Hayu atuh urang tingali sami-sami pembahasan ngeunaan pangjejer acara. Naon nu dimaksud pangjejer acara teh? Pangjejer acara atau MC Master of Ceremony nyaeta hiji jalma anu mibanda pancen ngatur nyusun hiji acara sangkan acarana lumangsung kalayan lungsur langsar duyu jeung jadwal sarta waktu nu geus ditangtukeun. Jalma anu ngajejeran acara teh disebutna pangjejer atawa panata acara. Tapi istilah anu sohor mah Master of Ceremony atawa disebut oge MC. Aya oge nu disebut presenter, host atawa pamandu acara. Nah, contoh pangjejer acara aya sawae. Nah, tangtu apalnya ieu aya Andika Pratama, teras Ivan Gunawan, aya Raffi Ahmad, aya Ruben Onsu, teras aya oge Rina Nose. Nah, rupa-rupa atawa jenis acara nu sok dijejeran teh aya dua nyaeta acara resmi sareng acara henteu resmi. Nah, mun urang ngajejeran acara resmi teh aya sawatara runtuyan anu aya 4 hal. Nya 4 hal runtuyan acara resmi naon wae. Nu kahiji teh nyaeta bubuka. Anu kadua pangbagea atawa pangjajab atawa disebat oge sambutan. Anu katilu nyaeta acara pokok atawa inti. Anu kaopat nyaeta doa atawa panutup. Nah, aya oge syarat-syarat jadi panata acara. Di antarana nyaeta nu kahiji waruga atawa fisik anu prima tur benteng kayaning awak sedeng sehat kualitas sorana alus. Nu kadua batin atawa psikisna teger tur kukuh saperti aya pamorna, boga karep, percaya diri, tanggung jawab, bersih hate, lagawa jeung aya heureuyna atawa jiwa humoris. Nu katilu paham kana etika jeung tata krama atawa sopan santun. Nu kaopat boga pangaweruh jeung wawasan anu kaitung lega tur jembar. Jeung anu terakhir teh nyaeta adeg pangadeg anu ngayakinkeun tur bisa dipercaya, asup dangdanan jeung paripolah. Nah, mun urang ngajejeran acara resmi aya oge tata kramana. Ya, di antarana nyaeta
Nu kahiji, basa nu dipake teh kudu direka sing merenah. Nu kadua, make pakaian anu sopan atawa pakaian anu luyu jeung sifat acara. Nu katilu, lamun mawa naskah acara, ulah loba teuing maca naskah. Nu kaopat, ngaruntuykeun acara luyu jeung anu geus ditantukeun. Nah, tadi urang atos tinggali sami-sami ngeunaan pangjejer acara. Ayeuna mangga hideung kerjakeun tugasna. Kopi atosan nya upami aya nu teu jelas mangga WA atanapi telepon. Mung sakitu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.